Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasayanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos, urang kawitan we dongengna. Prung ah. Ambu emet geus tengenah cicing gawena ngan ciling cingcat bae kaimah kaburuan kaimah deui kaburuan deui kitu we unggal-unggal aya nu dedeheman atawa nu ngaliwat ku ambu emet ditempo bari digeroan pokna he nu ngaliwat henteu manggihan budak laki tadi di jalan kitu unggal-unggal nu ditanya ngajawabna teh henteu bae. Jadi taya saurang urang acan nu manggihan si Emet. Cing atuh manehna tayangan si Emet teh moal hari diantep bisi kumaha onam da goreng-goreng oge anak sorangan. Wah, keun bae. Teu mantog deui oge budak kitu mah tutur. Cek Pak Emet semu keheul. Ih, ari manehna. Ambu Emet bari ngalengis. Atuh keur naon bareto dikilikitik tileletik gering saletik diubar di aber. Ari ayeuna geus gederek diantep karep kawas ka anak tere bae. Da bohongan budakna baheula teu beunang diurus. Oh, gitu teh mah. Cek ambuna bari bijilan Cipanon. Tapi pir aku ari teh tayangan pisan mah. Sabab upamana kejadian kitu kieu. Nu susah mah nya urang-urang keneh bae kolotna ieu gerak ka ditu tayangan. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, ku Pak Emet kapikir yen bener sacarita pamajikanana kitu teh. Atuh tuluy bae indit bari mawa obor rek neangan si Emet ngan teu ku hanteu geus kitu kuduna. Heuleut sawatara jongjongan ti sajigna Pak Emet kurut tak si Emet datang. Reket mukakeun panto lalaunan sup ka imah tuluy nyamperkeun indungna. Harita kasampak teh indungna keur nyegruk bae ceurik di pangkeng. Taksiran sieun si Emet terus kabur. Hoyah mah, kunaon mah teh make ceurik? Cek si Emet. Tikirem-kirem. Indungna kacida atoheunana nenjo anakna datang deui teh. Tapi ari dina pas samona mah teu jiga-jiga nu atoh. Nasya Emet. Hirup teh mani nyiksa-nyiksa teuing ka kolot. Cek indungna bari dumareuda. Nah terus ka mana sia teh? Bat hayo boboko kejo ditunda di Tegal atuh. Sina beak dala ku anjing jeung ku hayam. Lah puguh kuring teh cilaka mak. Cek si Emet ngomongna ngalengis. Tadi waktu rek nganteran kuring teh rasa maneh mokaha ngajaran langlayangan si Junan. Barang kakarek bae kek manteng ujug-ujug jemprung bae pegat reong leupas. Kukuring gancang disusul tapi lapur teu beunang deui. Sabab anginna gede langlayanganna mah kahandap mah anggur tambah ngambul. Nepi kalas teh tembong. Kukituna kuring teh sineugeg teu wani buru-buru balik da sieun ku bapa si Junan. Tuluy nyumput bae di kebon jagong batur. Nasya ieu sing atuh Emet. Sing aya euy-euy-na. Ulah saumur-umur teh nganyusahkeun bae hate kolot. Ongkos sia teh geus gede, geus majona bisa nalang-nalang kana pagawean kolot. Cek ambu Emet. Mitra kaum dangu.
Si Emed diomongan ku indung na teh lain ngadengeken. Bet kalah tuluy ngajengkat ka dapur. Ngadon ka karatak. Neangan boboko kejo jeung mukakeun tetenong. Tapi boboko kejo na ku ambu Emed disumputkeun. Kitu deui tina tetenong teu nyampak naon-naon. Ma, di mana kejo teh ditendeuna? Nama teh teu boga deungeun sangu deui. Ceuk si Emed. Indungna tenembalan sabab keheuleun. Bongan nasehatna teu didengekeun. Ma, mana kejo keur kuring? Ma, cek si Emed rada nyentak. Allah, teboga kejo. Cek indungna. Dabongan tadi kejo keur nganteran bapak sia ku sia dibikeun ka anjing jeung hayam. Mama pugu kuring teh geus poharanya lapar. Ti isu kita manggih sangu. Teu nyaho ayeuna mah karasa ku sia tah. Cek ambu Emed. Mana ada jadi budak ulah sok bengbatan. Ulah ngahanakeun teuing kana bahula. Ari diomongan ku kolot ulah sok api lain sing ngadenge sing nurut kana papatah kolot teh. Da geuning ari hayangnya tumahnya ka kolot-kolot keneh bae mentana. Nya ma teu semet ayeuna mah kuring terek nurut kana nasihat emak. Moal deui bengbatan, moal bahula. Cek si Emed bari ngalengis. Sanggeus ambu Emed leler ambekna, si Emed kakarak diasongan kejo jeung deungeuna. Bek dahar ngahimel semunu ponyongeun pisan. Mitra kaum dangu. Biasana lamun si Emed tas dadaharan, piringna, boboko sanguna jeung tetenongna sok culawur bae. Sina balatak di tengah imah. Taradaek mereskeun atawa ngampihkeun deui ka dapur. Sanajan ku indungna dititah oge cadung ngagugu. Ari harita sanggeus dadaharanana sebeuheun teu kungsi dititah deui tuluy bae piringna dientepkeun. Tetenongna jeung boboko sanguna diampih-ampihkeun deui ka dapur. Geus kitu remehna disapukeun. Tah kitu. Mun sia tibareto kitu peta teh. Cek indungna bungaheun. Mana aing teh senang. Moal jengkel teuing. Nya ma teu semet ayeuna mah kaharep emak sing percaya ka kuring. Kuring moal deui-deui nyusahkeun emak. Mitra kaum dangu. Tadi sameme si Emed datang, ambu Emed teh pohara susaheunana. Sok sieun anakna teu datang deui. Ayeuna sanggeus anakna datang kamelangna ganti nyaeta ka bapa si Emed. Pukul 11 ambu Emed nyileuk keneh bae ngarep-ngarep salakina. Tapi ngampleng tacan datang keneh bae. Lamun aya beurit kurutak keretek di para atawa di jero bilik, ambu Emed sok tuluy cengkat bari ngagarwan Pa Emed. Damarukanan Pa Emed datang. Sanggeus tetela aya nu kukurutak keretek teh beurit di jero bilik, ambu Emed sok tuluy kukulutus ngutruk salakina. Nah tuluy ka mana deui jelema teh. Sakieu geus beuting na tacan keneh aya balik. Kira wanci janari leutik ambu Emed ngadenge nu marurung jeung adu-aduhan. Ana didengekeun beuki deukeut beuki tetela bae yen eta teh sora salakina. Ambu Emed lain di kieueuna reuas gancang kaluar bari mawa damar. Aduh, kunaon manehna? Kunaon? Cek ambu Emed nanya gugup. Oh, dipacok orai totog. Dipacok orai totog. Cek Bapak Emed ngomongna balelol sarta pegat-pegat.
Geus kitu koleang bulu glabuh. Ya Allah ya Robi. Cek Ambu Emed bari ngajerit. Sarta tuluy Pa Emed dirontok terus disangkeh ka tengah imah. Dug dikedengkeun. Oh, aduh, tobat Gusti. Oh, tobat. Cek Pa Emed humarurung. Kumaha tu manehna? Ya awak kami jadi sakieu lesur jeung asa remuk kieu ya. Emed hudang bapak sia cilaka Emed. Ambu Emed gancang ngageingkeun si Emed. Si Emed tuluy hudang bari nanya. Aya naon, Mak? Iya bapak sia cilaka dipacok ku orai totog. Cek indungna. Gawat teang palalhiam, sugan bisa nulungan. Si Emed najan adatna baheula oge. Ari nenjo bapana cilaka mah pohara bae ruaseunana jeung watireunana. Gancang mehna indit ka imah palahiam. Nyaeta tatanggana Pa Emed nu geus kasebutkeun sok bisaeun ngubara anu dipacok oray. Mitra kaum dangu. Heuleut sawatara jongjongan palahiam geus jol datang diiringkeun ku si Emed. Cing tulungan atuh bapak. Cek Ambu Emed ka palahiam bari ceurik. Kumaha ya geura? Pak Emed ujung-ujung ripuh bae dipacok ku orai totog. Oh, Masya Allah. Atuh dipacok ku orai totog mah lain tulung-tulunganon. Komo ieu mah geus ripuh pisan jigana. Cek palahiam. Cing menta cai kana pinggan bodas. Urang jampean. Ambu Emed gancang ngicikeun cai tina kendi kana pinggan bodas. Sor diasongkeun ka palahiam tuluy dijampean bari diciduhan 3 kali. Oh, engke ari Pa Emed nyaring. Ieu cai inumkeun cecehkeun. Cek palahiam deui. Ayeuna mah keun bae tong digaingkeun sina tibra sasareanana. Cenah. Mitra kaum dangu. Sabeting harita Ambu Emed, palahiam jeung si Emed terus nyararing bae nungguan Pa Emed bari darodoaan. Mang nedakeun kanu kawasa sangkan Pa Emed cager deui. Tapi panedakna Ambu Emed teh teu dikobul. Kawas geus nepi kana pastina Pa Emed kudu maot lantaran dipacok orai totog. Isuk-isuk barang Pa Emed dirampa angeunna ku palahiam. Mana horeng Pa Emed teh geus tuluy sakujur badana geus tiis camewek. Digoyahkeun teh bet oyag kabeh. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek palahiam bari ngalangis. Goning Pa Emed teh geus tuluy. Baruk, geus tuluy bapak. Cek Ambu Emed semu kaget bari ngarampa awak Pa Emed. Barang tetela yen Pa Emed teh geus maot. Ngan gauk bae Ambu Emed ceurik lolong seran sasambat ka Bapa Emed. Si Emed oge milu aluk-alukan ceurik semunu ka cida nyarieunana. Tina rumasaeun yen pangna bapana nepi ka maot teh nya manehna nu jadi lantaranana. Mitra kaum dangu heuleut sawatara jongjongan imah Pa Emed geus pinuh ku nu ngaralayad nyaeta tetangga-tetanggana jeung baraya-barayana sarta kabeh pada marilu ceurik mangwatirkeun ka Pa Emed jeung kanu ditinggalkeunana.
mitra kaum dangu. Ti samawat na bapa na, si Emed ngerasa prihatin tengan ukur pepoean bae. Nya kitu deui inget na kana kabageran henteu nuluy. Buktina ayeuna geus mimiti deui marudah pikirna. Nyaeta resep amplang-amplangan ulin tara pisan ka arah gawena. Sakalion dititah ngalacai oge luput, ogoanana beki tambah. Segala kahayangna tara beunang dipungpang. Mun barang penta teu buru-buru ditudunan teh sok tuluy ambek-ambekan. Malah sok tuluy pundung abur-aburan ka lembur batur. Ari sababna nu mata kitu eta meureun sajabaning boga rasa diogo ku indung teh. Ayeuna mah taya nu dipikasieun, taya nu ngagetrik-getrik. Da bareto mah teu pati ngadolos teh bane sieunun ku bapana. Ambu Emed geus lain di kieuna bae bingungeunana. Sajabaning ti bingung mikiran kalakuan anak teh, bingung ku teh nu mang makayakeun. Balang siar sorangan teu bisa. Mangkaning harita teh bulan puasa geus tanggal 15. Tereh usum make, usum sukan-sukan. Kulantaran ngagugulung teuing kabingung, mikiran kasusah. Ambu Emed awakna nepi ka ngayakas, igana ragas, panonna cerelong lantaran kurang dahar kurang sare. Sanyana anu sarusaheun pedah nyang hareupan lebaran teh lain ngan Ambu Emed bae, tapi meh sararea sakur anu teu berogaeun pakeuna mah keur makean anakna. Pasti kitu. Tapi ari barudak mah sabalikna, ngan baru ngaheun bae nu aya. Rehing tareh garanti papakean, tereh paginding-ginding bakal weureuh seubeuh ku kadaharan jeung seubeuh nyeungetan papetasan. Si Emed jeung sabatur-batur ulina sapoe-sapoe teh taya deui nu dicaritakeun lian ti hal kasukaan nyeungetan papetasan atawa bedil dina waktu mamaleman jeung dina lebaranana. Lamun diantara babaturanana aya nu geus meuli papetasan keur sadiaan mamaleman atawa keur lebaran, ku babaturanana sok pada ngarilikan, pada nanyakeun hargana, tuluy pada narurutan meuli paloba-loba. Nu panglobana meuli papetasan pohara ngarasa unggul na ti batur. Kacida jadi kamegahanana, asa beunghar aing henteu deungeun. Babaturan ulin si Emed kabeh oge geus barogaeun papetasan. Nu sagepok, nu dua gepok. Ari nu pangreana papetasan teh si Junan. Cecengekan 10 gepok, cacabean 5 gepok, elangan arpus atawa siongka 5 bungkus jeung rereokan 2 gulung. Si Emed pohara panaseun hatena ku babaturanana. Komo si Junan mah, sabab di antara babaturanana ngan si Emed sorangan nu can bogaeun papetasan teh. Lamun si Emed keur ulin heug aya nu nanya kieu, "Emed, si laing geus boga sabaraha gepok papetasan?" 1000 gepok, jawab si Emed. Ngomongna kitu teh bari ngaleos balik ka imahna, tuluy musing kanu jadi indung, menta buru-buru dipangmelikeun papetasan. Cek si Emed ka indungna, "Ari urang ngira-rek balanja ka dayo." Balanja naon? Cek indungna bari api-api teu ngarti. Har, make balanja naon? Cek si Emed bari jamotrot. Atuh meuli papakean keur lebaran, meuli mercon, meuli naon-naon bae nu perlu. Nah, ari kuring moal dipangmeulikeun papetasan jeung papakean. Ih, anak king. Lain tayang makean, lain tayang nyukakeun ka anak. Cek indungna bari ngalangis. Tapi kumaha urang teh batan sakieu buktina ayeuna mah. Baroraah
meuli papakean jeung pepetasan. Keur meuli dahareun oge susah dala. Wah, mama bohong. Cek si Emed bari nyentak. Geuning basa maot bapa mah ngajualan pare sababaraha timbang. Hah, kapan ladang pare basa harita mah beak dipake mulasara bapa sia. Cek indungna. Atuh jual deui bae pare nu di goah teh, apa loba keneh lain? Ambu. Boga pare sagedengan ditungtut di jualan matu lapur. Nah, mana ari keur hakadan sabapoe. Cek indungna bari ngalengis. Atuh ayahna bae elu. Teu ganti papakean salebaran mada urang teh dinten teh oge puguh keur prihatin. Jadi kuring teh moal dipangmelikeun papakean, moal dipangmelikeun pepetasan keur lebaran. Cek si Emed bari ceurik. Atuh keur naon boga indung ari? Teu nyaho ka anak mah. Mun teh dipangmelikeun pepetasan mah cuma bae kuring aya di lembur oge. Era ku babaturan kuring. Era moal nyabai ari batur suka-suka nyengetan pepetasan jeung papakean garining ari kuring rudag rading. Bong kuring mah. Ambu Emed kacida pisan nalang saeuna-na ngadenge omongan anakna kitu teh. Mun enggeus mah hatena asa digerihan. Mitra kaum dangu. Kusabab kacida nyahna ka anak jeung sok sieun pundung abur-aburan ka lemburu batur. Ambu Emed tuluy ngaluarkeun parena ti goah. Dijualan di pural perol kata tanggana. Ladangna aya saringgitna. Nyamah oge keur meuli papakean si Emed bae mah. Mitra kaum dangu satia dongeng manganggang nunuju ngadangukeun manggang ngadongeng urang teraskeun. Gancangna carita isukna rebon-rebon si Emed jeung indungna geus beral miang ka dayeuh arek balanja ka pasar baru. Demi duitna di kantonganna ku si Emed sorangan. Teu dibikeun dibawa ku indungna daresep ngagorocok-gorocok hayang kapuji loba duit. Sajeroning lempang si Emed pohara gumbiranana sarta dina pikiranana hayang gera-gera jol bae datang ka pasar baru tuluy ka toko pepetasan jeung ka toko barang. Loh tadating karageteunana batur-batur aing nenjo aing beunghar ku pepetasan jeung ku papakean. Cek si Emed dina jero hatena. Tapi kerek dipikirkeun heulah meuli pepetasan naon hiji-hijina. Cacabean 3 gepok, cecengekan 3 bungkus. Bagja euy. Elangan sagulung, rereokan 3 gulung. Loh, loba sakitu oge. Cenah, cekna jero hatena. Pinuh ku kareueus. Kira-kira pukul 10 isuk-isuk si Emed jeung indungna geus narepi ka pasar baru. Tuluy bae mapai ka unggal toko. Neangan nu ngajual pepetasan. Harita teh meneran poe Minggu. Di jalan pasar baru ti semet parapatan kompa nepi ka parapatan kaum. Pohara ramena. Kahar, delman, mobil, motor jeung kareta mesin balawiri. Sora empet, sora nongnang, kirining jeung surilit patembalan. Ngebejaan kanu keur ngaraliwat. Bisi aya nu balangah mentas jalan. Nu balanja ka toko-toko asrak-asrakan bae campur awewe lalaki. Nu ti kaler mapai ka kidul, nu ti kidul mapai ka kaler. Kabeh pada nareangan sakaperluanana. Nu daragang encit, nu daragang samping, nu daragang pepetasan jeung saliana rame patembalan nawarkeun daganganana. Pabisa-bisa ngolo nu balanja, papinter-pinter muja daganganana jeung pamurah-murah. Estu matak barieukeun nu rek balanja. Jol ieu alus, jol itu alus. Pikeun urang dayeuh anu geus biasa balanja ka pasar baru, geus teu barieukeun, teu kaweureun deui ku nu nawar-nawarkeun daganganana, bari dipuji-puji teh. Tapi pikeun Ambu Emed jeung anakna mah anu balanjana ka pasar baru teu nincak sataun sakali, nyatang tu bae matak kaweurna, matak barieukeunana teh.
Buktina geus sababaraha jongjongan mapay-mapay ka toko-toko tacan sarupa-rupa acan nu dibeli. Nah ma lain gara prak meuli pepetasan teh. Kapan itu geuning loba nu dagang pepetasan rupa-rupa mending ngunung-ngunung kitu. Cek si Emed bari nunjuk ka toko pepetasan. Cuma itu malu bating nu meuli sok dimahalkeun. Anggur si urang ka ditu bae tuh ka toko pentas di wetan tuh. Kawas tadi dinya marada murah. Da teu sakumaha nu marilina oge. Cek Ambu Emed bari tuluy mentas jalan. Di sisi kulon kawetan, si Emed nuturkeun panderi. Hayo. Lelang wetasan. Murah-murah hanya. Omong tukang pepetasan. Tah. Nyaho Emed. Di dieu mah murah da lelang cenah tah. Cek Ambu Emed ka anakna. Ma kuring mah hayang nu itu mah tuh. Reokan nu gulunganna gede tuh. Cek si Emed bari nunjuk kana pepetasan. Sabaraha hargana teh pepetasan nu gulungan gede teh babah? Cek Ambu Emed. Hanya. Ieu wa murah hanya. Ngan sawera. Cek nu dagang. Ih geuning mahal. Emed. Kudu saperak cenah. Cek Ambu Emed. Nah mahal teuing babah. Ongkosina lelang. Cek si Emed ka nu dagang. Hanya. Hantu hayang. Cek nu dagang. Iyo geus murah. Sama orang lain watu na sawera. Mung mahal-mahal teuing, mung. Cek Ambu Emed. Mun dua ketip mah daek we. Da biasana oge barang lelang masuk murah. Hanya. Teu weunang dua ketip mah. Cek nu dagang. Kudu ngeuna waru. Cenah. Cek si babah keukeuh. Mitra kaum dangu. Sabot Ambu Emed rebut tawar jeung nu dagang. Jol ayat 3 jalma lalaki jiga-jiga nu rek balanja. Nu saurang nangtung gigireun si Emed. Nu duaan deui tukang geunana. Oh babah. Aya pepetasan reokan nu panjang pisan. Cek nu nangtung gigireun si Emed. Bari leungeunna ngarampaan kantong si Emed. Tapi si Emed mah jongjon bae. Teu nyahoeun yen kantongna aya nu ngarampaan. Hanya. Eueuh nu panjang pisan mah. Ngan aya nu biasa wae hanya. Cek nu dagang. Kajen ari eueuh malah. Cek nu saurang bari tuluy ngaleos dituturkeun ku baturna nu duaan. Kumaha babah? Dibikeun teh pepetasan teh 2 ketip. Cek Ambu Emed nyoba-nyoba nawar deui. Hanya. Teu weunang le. Teu weunah. Cek anu dagang. Kumaha mun 3 ketip? Hanya. Teu weunah kurang. Kudu kana waru. Cek nu dagang anggar keukeuh. Keun bae genep baru oge mak beli bae mak. Cek si Emed nyelengkeung mairan. Keun bae atuh genep baru oge. Hanya. Enya sok kana waru. Ka dieu meuli sagulung. Cek Ambu Emed. Peka tuh kadinya bayar Emed. Cek indungna. Si Emed tuluy ngodok kantong bajuna. Barang dirampaan pohara si Emed ngagebegna. Teu kumaha henteu duitna betkeus eueuh. Aya nu maling. Nyaeta ku lalaki nu tadi nangtung gigireun mahena teh. Alah, mak. Geuning duit teh eueuh sapeser-peser acan aya nu maling. Cek si Emed bari ngarampaan kantongna. Beungeut nareup geuneuh rai pias bawaning handeueul jeung ambek. Baru aya nu maling. Cek Ambu Emed bari neuteup kana beungeut si Emed. Oh nya mah aya nu ngodok. Moal salah ku jelema nu bieu nangtung digigireun kuring teh. Cek si Emed bari hing weh ceurik. Nya pohara sia mah Emed. Mana teuing aing oge tadi ulah hayang bawa duit sosoranganan. Bisi leungit heug duit ngan sakitu-kituna eta teh. Da sugan teh moal aya nu ngodok. Cek si Emed bari nginghak. Hanya. Geus we enton cori jang. Enton cori ceuk nu dagang pepetasan semono karunyaeun ka si Emed. Hanya. Ieu kuring were wetasan. Teu kudu dibayar hanya. Teu kudu dibayar. 200. Nuhun atuh babah. Cek Ambu Emed bari nampaan pepetasan sabungkus leutik.
Engke deui kudu hati-hati yang. Cek babah deui di dieu wawangsat kodok. Nuhun atuh babah. Geus hayu ayeuna mah urang balik. Keun bae teu ganti papakean jeung teu nyeungeut papatasan oge da bongan eueuh milik, bongan telinga. Boga duit sapeser-peseran sina di badog bangsat. Cek ambu Emed bari tuluy indit. Si Emed nuturkeun panderi bari teu waleh nginghak ceurik. Euleuh waktosna mitra. Kabujang Seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.